wa qamarin nabiyyin wa sidrati muntahal arifin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Amma ba'd, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Urang ngadua mudah-mudahan COVID-19 gancang leungit. Urang nyieun petir keur ngabasmi eta COVID. Petirna nyaeta zikrullah, zikir. Insyaallah ku zikir leungit boro-boro si koplok COVID. Koplok non bahasa Indonesia na koplok. Ya. Koplok juga ya. Koplok. Bahasa Sunda masih koplok. Bahasa Sunda teh sok alus bahasa Sunda teh. Jadi lamun anu teh eta ku batur. Bahasa Sunda mah singkat deh bahasa Sunda mah. Bahasa Sunda mah wait for a minute. Tunggu sebentar. Bahasa Indonesia, bahasa Sunda nama ke. Like to follow someone, like to follow someone, suka mengikuti seseorang. Bahasa Sunda non ngingintil. I don't want it, I don't want it. Aku tidak mau itu. Bahasa Sunda naon? Moal. Bahasa Sunda, I don't have money, I don't have money. Aku tidak punya uang. Bahasa Sunda naon? Balangsak. I don't care. Aku tidak peduli. Bahasa Sunda naon? Well. Bahasa Sunda aku tidak peduli teh. Well. Masih awe gitu. This is for you. Ini untuk kamu. Bahasa Sunda naon? Ye. Singkat. I don't know. Saya tidak tahu. Bahasa Sunda naon? Teuing. Don't have any skill. Tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Bahasa Sunda naon? Belegug. Bahasa Sunda mah genah bahasa Sunda. Jadi si koplok, nanti kalau mau koplok tadi teh. Si koplok virus teh urang usir kunaon ku zik. Karena sing keras zikirna tadi, zikir jahar teh kholwat. Itu tadinya dia bang laras teh kholwat. Matak perem zikir jahar teh tong sulang cileung, perem ghammit ainaika, perem. Keluarkan petinas nyumang sora cek abah ge. Nyumang sora la ilaha illallah. Virus ya udara teh geus loba teuing kacampuran ku virus-virus nu teu pararuguh. Bersihan ku kalimat zikir, ku kalimat thayyibah, murnikeun. Di imah baheula mah Quran pan tadarus ibu-ibu baheula mah bener. Aya mah pan iya lagu, itu musik, iya dangdut, iya pop, iya rock, iya pop rock, iya popcorn. Kita mah jagong popcorn mah. Iya K-pop, iya naon deui? Kikil. Nama koplok jadi teh. Jadi atmosfer dunia teh geus kotor. Kotor ku kemaksiatan, kotor ku sora-sora anu teu bener. Makana yuk urang make petir, sambar oleh petir zikir la ilaha. Dawu Ibnu Athaillah, la tatruki dzikra li'adami hudurika ma'allahi fi. Lianna ghaflataka an adami dzikrihi asyaddu min ghaflatika fi wujudi dzikri. Tong eureun dikir, cenah tong eureun dikir. Pedah teu hadir Allahna, pedah teu eling ka Allahna, pedah lalai ti Allahna.
tong eureun masing urang keur dikir ternyata hate mah poho ka Allah, tong eureun terus saya dikir. Sabab jelema lalai bari dikir leuwih alus tibatan jelema lalai bari teu dikir. Tahu Ibnu Athaillah. Jelema lalai bari dikir la ilaha illallah tapi hatena ka mana-mana leuwih alus tibatan jelema lalai teu dikir bari ngadulang layangan bari poho bari teu dikir. Ieu urang la ilaha illallah la ilaha illallah hate masih kena can ka mana-mana leuwih alus keneh eta dawu Ibnu Athaillah nah hikam leuwih alus keneh jama anu zikir masih hatena masih lalai daripada jama lalai tabari hat bari teu zik incek jujun dawu Ibnu Athaillah lianna ghaflataka an adami dzikri asyaddu min ghaflatika fi wujudi dzikri. Tuh tapi aya harapan fa'asa ayyarfa'aka min dzikrin ma'a wujudi ghaflatin ila dzikrin ma'a wujudi yaqzatin. Tuh sugana atuh naik tina dikir anu lalai teh kana dikir anu sadar bari inget ka Gusti jadi latihan terus ulah eureun matake suga naik mudah-mudahan dakeur Allah mah lain perkara susah ketungtung nagra tuh bahkan kadituna naik wa min dzikrin ma'a wujudi yaqzatin ila dzikrin ma'a wujudi hudurin. Tuh sugan we geus tina sadar zikir teh terus naik karena ngarasa hadir Allah teh terus ditaikeun wa min dzikrin ma'a wujudi hudurin ila dzikrin ma'a ghaibatin amma siwal mazkur. Wah eta luar biasa tina dikir anu ngahadirkeun Allah tapi ka zikir tingkat tinggi naon eueuh sasaha salianti Allah amma siwal mazkur selain nu dizikirkan nu diinget kurang wati Allah eueuh nanaon ge lepas kabeh kudu pada tingkat kitu. Wa madzalika 'ala Allahi bi'aziz perkara eta teh keur Allah mah gampang karena urang mah tong eureun dikir we la ilaha illallah la ilaha illallah masih kena culang cileung la ilaha peureum atuh peureum pancek nabi na ge peureumkeun dua panon maneh peureumkeun ghamid aina peureumkeun diajar khalwat la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah can hadir wae Gusti Allah na can sadar wae keun we engke ge bakal lalai bari zikir bari kalimat zikirna terusap tina bibirna leuwih alus tibatan lalai bari teu zikir. Paham tak sok enak mah dialajar babarengan gitu pan ari bari zikir mah bari hadir hate mangaruhan karena hadir Allah bari mangaruhan karena kelakuan ge nu beunghar bari zikir mah awal kudunya na komo kana perintah Allah mah zakat wajib sedekah daek kurban geus hadir Allah na komo nu tadi teh geus ghaibat amma siwa mazkur geus eueuh deui salianti Allah geus teu inget kana dunya geus teu naon kana nu Allah kabeh dibikeun mah kopet geus ila zikrin ma ghaibatin amma siwal mazkur mah Nabi Ibrahim geus pada tingkat wah Khalilullah mun kurban teh Nabi Ibrahim apan 300 onta 300 ekor domba 1000 oh terkenal nya beunghar nya bager oh hebatnya beunghar bager kopet miskin senyum acan kopet meni kabinabidna beunghar bager 300 onta 1000
Tapi aya bina hatena boro-boro 300 onta 1000 domba lah cenah. Lamun teh mah dipenta anak oge boga anak kita dipencit saur Nabi Ibrahim teh kitu keur can boga budak digajur kam ayeuna pan kitu kalau saya geus jadi mah pan Nabi Ibrahim teh kitu ternyata teh kalau saya punya anak pun dipenta ku Allah mah dipencit cek Nabi Ibrahim teh kitu eta teh cercan kagungan putra pan Nabi Ibrahim mah lami kagungan putrana ge Rabbi habli minas salihin ngadoana ge salami kagungan bojo pan Siti Zarrah Siti naon Siti Sarah Siti naon Siti Zarrah Siti Sarah istri tuanya dikeureuh teu bareuh-bareuh geus nyanyi meureun mun ceuk budak ayeuna mah da teu boga anak wae 10 tahun sudah kita berumah tangga namun belum juga mendapatkan putra begitu ku Nabi Ibrahim geus diusapan we Siti Sarah teh mun jieu budak ayeuna mah usapan pamajikanana jangan bersedih jangan berduka mohon padanya dalam berdoa sebagai colang istri cadel daerah tuh boga we anak akhirnya bicaralah Siti Sarah ke Nabi Ibrahim Kang Ibrahim upami Kang Ibrahim palai kagungan putra cobi we atuh tikah hajar kitu teh dongeng rejang dititah nikah deui ditanya nunggu pamajikanana aya teh kira-kira pamajikan ditanya nunggu salakina Pak dititah teh ku pamajikan sok nang kawin teh aya sok kira nikah deui we ayo nu mah sok langkahi dulu mayatku cuma gitu tapi aya pamajikan bager begitu salakina ke di imah awewe seuri hebatnya hebat pas pamajikanna balik disuguhan kopi hebat leueuh cenah bari seuri bungoh ajaib cenah pamajikan aing alhamdulillah tah cenah ayeuna mah cenah mangga bilih bade nyanung bujang-bujang kahiji bade kaopat oge mangga ari kuat mah diracun eta na kopi jadi ternyata kopina geus make racun tapi da urusan kitu mah kadang-kadang aya nu bager mah teu siga teu dibuktikeun ku lahir ajengan teh bager emang soleh ih tara hianat ka bojona ge hiji waktu eta ajengan nu bager maot jangan bager maot curi ku majikan teh Bapak punten abdi mama mayit di hareup cani mania betorojo teh aya awewe di ngagorowok mama aneh nu taziah nu sajian mapan biasa-biasa ya bang ngagorowok ngagoa ditanya dupi tetesa abdi pan bojona keneh majikan salaki aing nyanung aing teh nyaho-nyaho tapi da geus maot ieu silih rangkul kurang doakeun keur kitu totorojo atuh budak awewe 17 tahun ayah ceurik deui silih toel teh putra sanes putra teh sanes neng sa pan abdi nu anom dijiwir eta mayit baong sia teh geuning jadi mun nyaho abah baong jeung teu tinggal emang mun maot anu ngajiwir teh dijiwir teh ku umah mun maot kitu geus sok cenah nah aing teh bahasa Sundana naon eta hayang sedih gelai
sok we tikah tak Kang Ibrahim upami leres-leres hoyong kagungan putra mada abdi marumaos teh gaduh putra tikah we Hajar sahajar teh khodamahna rencangna nu sok babantos di bumi satana Nabi Ibrahim alaihis salam tapi akhirna mah ditikah ku Nabi Ibrahim da palae kagungan putra dipaparin jenengan Ismail alaihis salam Nabi Ismail. Jadi Ismail teh putra Nabi Ibrahim ti Siti Hajar. Tapi Nabi Ismail geus lahir mah Siti Sarah nu dianggap mandul teh hamil ternyata. Borosot kagungan putra dipaparin jenengan Ishak. Saha? Ishak teh putra Nabi Ibrahim ti Siti Sarah. Alhamdulillahilladzi wahabali anal kibari Ismail wa Ishaq inna rabbi lasami'ud du'a. Entah begitu geus boga Ismail mah eta ujug-ujug cek malaikat pi orang Allah cenah pencit eta putra maknya anak kudu dipecit inget teh kana nadar boro-boro doma 1000 boro-boro onta 300 anak geker Allah mah dipencit gobok teh nya matak tok sok gampang janji sok ditagih janji teh wa ufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula tahu mah ge sok nagih mun abah janji mata tara janji sieun janji teh hutang al wa'du dainun ari janji teh hutang maka ulah sok loba teuing janji komo jurkam tong sok loba teuing janji penguasa tong loba teuing janji kalau saya terpilih maka saya akan can jadi sia teh can jadi geus jadi mah bullshit ai bullshit teh bahasa Indonesia bahasa Inggris ai bahasa Indonesia na omong kosong mun bahasa Sunda mah wadul. Nabi Ibrahim mantap begitu diingatkan pencita anak anjeun mangga Gusti gitu datang kaputrana teh ya bunayya inni ara fil manami anni azba'uk fanzur madza tara. Ismail sayangku, Ismail cintaku, Ismail pujaanku, Ismail buah hatiku. Abah sudah 3 malam Ismail mimpi disuruh oleh Allah menyembelihmu. Ya. Kabayang damar cek bapana teh. Bapak teh ngimpi geus 3 peuting titah mencit maneh damar. Musi damar kumaha kira-kira? Malik bapak gelos kan. Sok lah da bapak jeung abi gede sarua mah awakna sarua gedena sok we lah urang galungan. Narek bapak narek abi sok. Kumaha kitu kadeun kitu. Lamun urang mah Nabi Ismail mah lain. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Enggak bapak kagungan Allah, ibu kagungan Allah, abdi kagungan Allah, disuhunkeun ku Allah beti koretkeun mangga seuketan bedogna
mangga gerak pencit abdi bayang teu maneh menjadi bapak budak pasrah. Nabi Ibrahim kita jelema tuh biasa boga hate. Ibrahim juga manusia punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati. Da aya jelema deui, da aya makhluk anu Nabi Ibrahim siap erek benci, da aya makhluk anu hareudang panas gerah. Saha setan. Setan mah ningali santri rajin dikir ge da hareudang atuh. Toel punukna luk. Dewan kiai diuk we ditoel bujurna cengkat. Bujurna ditoel teh cengkat. Setan mah tersepet. Lamun jelema rek yang kataatan, setan mah teresepet. Bagana Nabi Ibrahim geus siap-siap dibawa teh tah ditungtun. Nabi Ismail teh ka tempat pangmeucitan teh, setan mah Ibrahim gelok. Kitu meureun cek eta mengolok-olok Ibrahim tolol. Ibrahim stupid. Maknya anak rek dipaehan. Meong oge taramehan anak atau Ibrahim. Anak rek dipaehan sugan kieu. Cek Nabi Ibrahim teu aing mah teu kieu, aing mah kieu. Jadog sia tong ngaganggu setan, tong ngaganggu. Baledog ku aing. Buledak baledog. Tah nu hajian lamun keur jumroh, nah lamun keur jumroh teh eta ngabaledog setan, mengenang peristiwa Nabi Ibrahim ngabaledog setan. Tuh coba. Ikhlas Nabi Ibrahim sampai pada tingkat penyembelihan. Silakan bayangkan. Bahkan falamma aslama watallahu lil jabin. Terus dua nana siap. Terus diantalkeun geus tek dipencit. Eureum atuh Nabi Ibrahim ge da anak hampura Ismail hampura. Barang dipencit dawuh Allah wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lawal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Ibrahim tungguan bener eta teh ngimpi teh panen teh kaula nguji anjeun mah lulus ujian maka anjeun muhsinin urang ganti ku kami eta Ismail ku domba nu gede tuh hasil tina naon tina keikhlasan ngajalankeun parentah Gusti Allah. Da teu aya deui sasaha namana Nabi Ibrahim kecuali Allah. Urang acan bisa tapi kaki itu acan rek mencit sapi ge ngahulang keneh sapi Allah mahal atuh sapi mah Allah tapi mobil meuli mobil kabeli ganti ari sapi Allah atuh doma uluh sapi Allah doma uluh ai sia naon atuh beurit sugan atuh kesel tuh da meuni. Mudah-mudahan ayeuna Idul Kurban, mudah-mudahan orang-orang kaya, mudah-mudahan tidak boleh ada satupun yang tidak berkurban. Sok. Tapi amanat ya Abah, amanat. Jangan beli hewan kurban dari Kuningan, awas. Sebab teas mencitna. Jangan beli hewan kurban dari Kuningan. Doma asli we ulah Kuningan. Kemencitna tah ieu teh buah zikir kabeh.
barahan buah zikir, sopan buah zikir, dermawan buah zikir, alus kakolot buah zikir, alus kasasama buah zikir, alus ka babaturan buah zikir. Makanya santri Al Jauhari diajak terus mengumandangkan la ilaha susuganan tina dikir nu can yak can nu masih kene lalai sing naik kana zikir anu yakzo anu sadar yen Allah aya naik deui kana zikir anu ngahadirkeun Allah, naik deui kana zikir anu geus leungit kabeh kecuali ngan Allah saja. Cukup bagiku Allah, hanya untuk Allah saja. Insyaallah mudah-mudahan abah jeung hidup oge para hadirin anu ngiring manaqib tuan Syekh ieu, mudah-mudahan urang sing kalebetkeun jalmi-jalmi az-zakirin, ahli-ahli zikir ka Allah Subhanahu wa taala. Sakitu mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslim.